ti peuting ngalayang ka pilemburan hate bingung tapi gandrung nu ilang kawas nuhun memang bongana manehna kacida rasa mokahan kadung sagede gunung kumaha nyapi lampaheun dadali kabawa angin tewasa nadangan lara tos teu kadenge deui sorana moa tapi palias teuing dadali manting ti peuting ngalayang ka pilemburan hate bingung tapi gandrung nu ilang kawas nuhun memang bongana manehna kacida rasa mokahan kaduhung sagede gunung kumaha nyapi lampaheun dadali kabawa angin tewasa nadangan lara tos teu kadenge deui sorana moa tapi palias teuing dadali manting ti peuting ngalayang ka kalayangan neangan lawas ilang batuna duka kamana bogoh jauh mentas laut leuweung guru tapi apel teu bingung cukup haluna telepon kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera
via SMS-an. Jelema paling teu dunya beuki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu via SMS-an atawa nelepon. Terjadi pikiran kajeun kuasa kabobolan, nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halo na telepon. Boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halo na telepon. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera, lamun malam mingguan mojok via SMS-an. Jelema paling teu dunya beuki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu via SMS-an atawa nelepon. Terjadi pikiran kajeun kuasa kabobolan, nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Jelema paling teu dunya beuki maju, najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu via SMS-an atawa nelepon. Terjadi pikiran kajeun kuasa kabobolan, nu penting mah bisa ngobrol jeung manehna. Boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halo na telepon. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah, diri ulah mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya.
dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamungtangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri dula mokot ku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui panglumpatan taya deui pamungtangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati galindang tresna nu kedal taun kamari kiwari bukti mengket geget jatuh krami asri malati nu bodas ngaruntui endah ngiring gerak kanu nuju bidang bingan ilang karempan
janten panganten pileleyan lalagasan pileleyan dinten ieu anjeunna rek beber layar cincin asih diremakiwa minda tempat kakatuhu dangding asih kawit lelewa pada janji reksa tuhu cincin asih dina jari nyelap malah nambih endah pas ini parengah hiji omat pula bade buka galindang tresna nu kedal taun kamari kiwari bukti mengkegeget jatuh krami asri malati nu bodas naruntuy endah ngiring gerak kanu nuju midang bingan ilang parempang datang harapan kembang opel waktos apel ngabuah janten panganten pileleyan lalagasan pileleyan dinten ieu anjeunna rek beber layar cincin asih diremakiwa minda tempat kakatuhu dangding asih kawit lelewa pada janji reksa tuhu cincin asih dina jari nyelap malah nambih endah pas ini parengah hiji omat pula bade buka
seueur dieu lalakon cinta nu urang teu antepkeun tong diluar deui carita cinta nu pegat najan kagandung sagunung najan duriat sajagat kadeudeuh nu nyangreun pageun akhirna urang papisah-pisah. Rek kasaha ka urang mana gerami lari gentosna jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyarang tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna lain ulah ceurik tong dicengcerikan tarimakeun janten randa akang pasrah jadi duda da geuning ieu kuduna urang teu bisa kumaha. Wayahna urang papegat najan hate masih berat pileuleyan hampura akang hampura. Saha ka urang mana gerami lari gentosna jika kidul jika kaler kulon ngetan moal nyaram tos teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain akang urang geus lain-lainna lain ulah ceurik tong dicengcerikan tarimakeun janten randa akang pasrah jadi duda da geuning ieu kuduna urang teu bisa kumaha. Wayahna urang papegat najan hate masih berat pileuleyan hampura akang hampura. Ulah ceurik tong dicengcerikan tarimakeun janten randa akang pasrah jadi duda da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha. Ulah ceurik tong dicengcerikan wayahna urang papegat najan hate masih berat pileuleyan hampura akang hampura. Ceurik tong dicengcerikan tarimakeun janten randa
akang pasrah jadi duda, da geuning kieu kuduna urang teu bisa kumaha. Jang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Jang jalan kahirupan teu sapanjangna datar, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah nempak dada beunghar, salawasna kudu syukur, eling kanu maha agung, kade hidup bisi kupur. Dan cing jadi jalma hade, cing jadi jelma gede, beunghar harta jembar hate. Dan hidup cing jalma turut perintah agama, ulah jauh di ulama, nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena ku awak gingsir, ngarah aya nu ngageuing mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulu, raksa ucap lampau, tekad jeung tabiat, ngarah pinanggi bagja, salamet dunya akhirat. Yang cing jadi jalma soleh. Cing jadi jalma hade, cing jadi jalma gede, beunghar harta jembar hate. Jang hidup cing jalma turut perintah agama, ulah jauh di ulama, nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, hirup kena ku awah gingsir, ngarah aya nu ngageuing mangsa lengkah ninggang salah. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampau, tekad jeung tabiat, ngarah pinanggi bagja, salamet dunya akhirat. Yang cing jadi jalma soleh. Cing pinter tur bener, cing jujur tong bohong, ulah nganyerikeun batur, ngarah hirup loba dulur, raksa ucap lampau, tekad jeung tabiat, ngarah pinanggi bagja, salamet dunya akhirat. Yang hidup sing soleh. Yang
hidup cing soleh.